warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Faizal Zahra. Abdi lahir di Bekasi kaping 26 September 2003. Abdi kawit di Seman 1 Cibarusah kelas 12 IPA 2. Pademukan abdi di Jalan Melati nomor 35 RT 04 RW 10 Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi. Biantara teh nyaeta kagiatan nyarita pikeun nepikeun maksud atawa ngajelaskeun hiji pasoalan ka jalma rea. Rupa biantara teh nyaeta biantara bubuka acara, biantara pangarahan, biantara sambutan, biantara paresmian, sareng biantara laporan pertanggungjawaban. Syarat bahasa nu digunakeun pikeun biantara teh nyaeta hiji. Bahasa nu digunakeun gampang kaharti ku balarea atawa komunikatif. 2. Bahasa nu ditepikeun kedah sopan. Struktur biantara teh nyaeta aya bubuka, eusi, jeung panutup. Aya sawatara hal anu kedah diperhatikeun upami urang rek nulis biantara. Hiji. Dina acara naon urang biantara teh. 2. Naon jejer eta acara. 3. Saha bae anu ngahadiran eta acara. 4. Salaku naon urang biantara teh. 5. Damel karangka-karangan nyaeta bubuka, eusi, jeung panutup. Guna biantara teh nyaeta hiji. Pikeun nepikeun rupaning kapentingan atawa maksud. 2. Ngaranjotkeun ajeun diri. 3. Ngarojong leadership. 4. Jadi puser paninten di masyarakat, dihormat jeung dihargaan. Sekian dari abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.